Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal. Wa sholatul jamaati jeung ari salat berjamaah. Lirrijali pikeun pirang-pirang lalaki. Fil faraidi dina pirang-pirang salat fardu. Ghairil jum'ati dina salian salat Jumat. Sunnatun eta sunat muakkadatun anu muakkad nu dikeukeuhkeun. Ingdal musannifi mungguh musannif. War Rafi'i jeung Imam Rafi'i. Wal asahu jeung ari kaul asah. Ingdan Nawawi mungguh Imam Nawawi. Annaha saestuna itu jamaah fardu kifayatin eta fardu kifayah. Ieu pasal teh rek mertelakeun hukum salat berjamaah. Berjamaah teh hukumna sunnah muakkad ceuk musannif mah jeung ceuk Imam Rafi'i. Anapun ceuk kaul asah Imam Nawawi hukumna berjamaah teh fardu kifayah. Sarahna genep jajar tina paslun. Kalimana anu kalima jajarna walau kana bihaisu ida sholat aya. Walau kana jeung lamun bukti jalma bihaisu ida sholat eta tetep kalawan sakira-kira di mana-mana sholat jalma. Mun paridan bari nyorangan osa'a tahusu jalma. Wa ida sholat jeung di mana-mana sholat jalma fi jamaatin dina berjamaah lam yahsa tah tehusu jalma. Fal in firadu maka ari salat nyorangan afdalu eta leuwih utama minal jamaati tibatan berjamaah. Hakaza kitu itu infirad afdalu minal jamaah. Abta matwakeun sal Ghazali Imam Ghazali wa taba'a jeung anut hu ka Imam Ghazali saha Ibnu Abdissalam. Ieu teh fatwa Imam Ghazali ngelatan kana hadis nu di luhur tuh. Jajaran katilu tina paslun aya sholatul jamaati eta. Sholatul jamaati ari salat berjamaah afdalu eta leuwih utama min sholatil fardhi tibatan salat sorangan, yakni neja Kangjeng Nabi al munfarida kana nyorangan bisab'in kalawan 7 wa isrina jeung 20 naonana darajatan darajatna. Wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat ari lapad bi khamsin 5 wa isrina jeung 20 naonana darajatan darajatna aya salatan tegasna salatan. Wala munafata jeung taya silih napian eta tetep baina riwayatain. Tah tina hadis eta Imam Ghazali mah matwakeunana. Jadi fatwa Imam Ghazali mah lamun sorangan husu maka leuwih alus tibatan berjamaah bari teu husu. Ngitung-ngitung kana tingkah jelema anu salatna. Qala ajar kasih wal muhtaru jeung ari nu dipilih balis sawabu balik ta'ari anu bener khilafuma eta sulayana perkara qala anu ngadawuh Imam Ghazali jeung Ibnu Abdissalam hu kana itu emak wa huwa jeung ari itu shawab kama eta saperti
kama qala eta saperti yang ngadawuh Imam Ghazali wa fil ihya'i dina kitab Ihya an Abi Sulaiman katampi ti Abi Sulaiman ad-Darani anau saestuna Abi Sulaiman qala eta ngadawuh Abi Sulaiman la yaputu teu lepot saha ahadan ka hiji jalma naon sholatul jamaati salat berjamaah illa bidanbin kajaba kalawan dosa irtakaba anu ngalakukeun si ahadhu kana itu danbun. Jadi Imam Ghazali mah sabenerna lain nu tadi fatwana teh gitu. Tapi fatwa Imam Ghazali anu diriwayatkeun ti Abi Sulaiman ad-Darani bahwa teu sapati-pati hiji jelema lepot berjamaah kecuali aya dosa anu dilakukeun. Jadi dosa eta tah nu ngahalanganana daek berjamaah teh. Wa qad kana jeung nyata bukti saha as-salafu ulama salaf as-solihu anu soleh yu'aji eta takjiah saha ba'duhum sawarehna salaf ba'don ka sawarehna deui sab'ata ayamin dina 7 pirang-pirang poe idapatat di mana-mana lepot hum ka itu ba'don naon sholatul jamaati salat berjamaah wa salasati ayamin jeung dina 3 pirang-pirang poe idapatat di mana-mana lepot hum ka itu ba'don naon takbiratul ihram ma'al imami sartana imam kanapna sajajar wa awwalu piliha jeung ari mimiti midamelna itu berjamaah kana eta bukti itu jamaah bil Madinati eta tetep di Madinah asy-syarifati anu mulia wa makasa jeung tetep Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tetep teh cicing gitu muddata maqamihi dina mangsa tetepna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kata di Mekah yusolli bari salat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi jamaatin kalawan teu berjamaah liqahri sahabati karena pamaksana para sahabat radhiyallahu taala anhum piha di itu Mekah pakanu maka bukti itu sahabat yusalluna eta salat itu sahabat fi buyutihim di pirang-pirang bumina sahabat palamma hajaru maka samang-samangsa hijrah sahabat ilal Madinati ka Madinah aqamu tah ngadegkeun itu sahabat al jamaata kana berjamaah wa wadabu jeung ngamayangkeun itu sahabat alaiha kana itu jamaah wastuskila jeung direken sulit naon bisolatihi salatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati jeung sahabat Sobihatal Isra'i dina subuh malaman Isra jamaatan barina berjamaah ma Jibril sartana Jibril wa bi salatihi jeung kalawan salatna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi aliyin kalawan Ali wa Khadijah jeung Khadijah pakana maka bukti naon awalu piliha midamelna itu mimiti midamelna itu berjamaah bima kata eta tetep di Mekah wa kana jeung buktos Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli eta salat Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha di itu Mekah jamaatan barina berjamaah wa ujiba jeung dijawab itu ustuskila bi anal murada karena saestuna nu dimaksud
wa awwalu idhari piliha ari mimiti ngadohirkeun migawe jamaah ma'al muwadhabati sarta ngamayengkeun alaya kana jamaah kana eta bukti itu awal bil madinati eta di Madinah pala yunapi maka teu nganapikeun itu awalu idhar pi makana perkara dzukiron ditutur ieu emak. Jadi cek sawareh mah mimiti berjamaah teh di Madinah pas subuh-subuh beres tina Isra Mi'raj. Cek sawareh mah di Mekah ge geus aya berjamaah mah nyata Kangjeng Nabi, Siti Khadijah jeung Ali. Oh nu dimaksud di dieu mah nyata dohirna berjamaah bari tuluy ngamayangkeun kana berjamaah eta mah di Madinah. Wal jamaatu jeung ari ngaran jamaah lugotan cek lugot atau ipatu eta golongan. Wa syar'an ari ngaran berjamaah cek syara robtu sholatil makmumi eta nyambungkeun salatna makmum, nyambungkeun salatna makmum bi sholatil imami kana salatna imam. Patatahaqqaqa maka narima nyata itu berjamaah itu jamaah bisnaini kalawan dua jalma pa aksaro tuluy leuwih loba wali khobarin jeung karena hadis al isnani ari jalma dua pama tuluy perkara pauqahuma anu tetep saluhureun isnani jamaatun eta jamaah pakasratul jam'i maka ari lobana berjamaah wakilatuhu jeung saeutikna itu jam'i sawaun eta sarua bae fi husulil jamaati dina hasilna berjamaah. Lakin ma tetapi nari perkara kasuro anu loba naon jam'uhu lobana emma afdalu eta leuwih utama mimma tibatan perkara qala anu saeutik naon jam'uhu berjamaahna itu emma naonana kaifan tingkahna wa qadron jeung ukuranana illa kamman kajaba bilanganana wa adadan jeung tegesna bilanganana. Walidalika jeung kulantaran itu pakasratul jam'i dukira ditutur fil majmu'i dina kitab majmu' naon lapad innaman saestuna jalma solanu salat ieu man ma'a asrati alafin sarta 10.000 palahu maka eta tetep pikeun man sab'un ari 7 wa isruna jeung 20 naonana darajatna. Waman jeung ari sajalma salat anu salat man ma'asnaini sarta 2 jalma kadalika nya kitu deui saperti itu sab'un wa isruna. Lakin darajatul awwali tetapina ari dar pirang-pirang darajat nu kahiji akmalu eta leuwih sampurna. Wa qad yakunu jeung rajeun bukti naon qalilul jam'i saeutikna berjamaah afdalu eta leuwih utama min kasirihi tibatan lobana itu jam'i fi suwarin dina pirang-pirang gambaran minha eta tetep dina sawarehna suwar ma'ari perkara laukana lamun bukti saha imamul kasiri imamna jamaah anu loba mubtadi'an eta ahli bid'ah kamu tajiliin seperti kaum mutajilah au mutakidan atawa imam anu nekadkeun nadba ba'dil wajibati kana sunatna sawareh pirang-pirang kewajiban kahanafiyin seperti madhab
imam jalma madhab Hanafi wa Malikiyin jeung imam madhab Hana Maliki. Seperti kieu cek madhab Imam Hanafi mah ari niat kumaha hukumna cek madhab Imam Hanafi, sedangkan cek madhab Imam Syafi'i ari niatnya kumaha. Atawa deui sapertikeun madhab Imam Syafi'i mah maca Al-Fatihah teh hukumna wajib rukun, malah bismillah oge kaasupkeun saayat tina Al-Fatihah. Ari madhab Imam Hanafi beda teu? Beda. Tuluy madhab imamna madhab Imam Hanafi berjamaahna loba, ngan jeung urang sawareh rukunna beda gitu. Tete afdol keneh jeung berjamaah anu saeutik tapi sarua. Fa inna sholata maka saestuna salat ma'a qalilil jam'i sarta saeutikna berjamaah afdalu eta leuwih utama hina idin dina nalikana itu laukana imamul kasir mubtadi'an. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu suar ma ari perkara laukoma lamun bukti saha imamu qalilil jam'i imamna imam anu saeutik jamaahna yubadiru eta gagancangan bisolati kalawan salat buru-buru gagancangannya fi waqtil fadilati dina waktu fadilah. Fa inna sholata maka saestuna salat ma'ahu sartana itu imamu qalilil jam'i afdalu eta leuwih utama. Walidalika jeung kulantaran ieu afdal yaqulu ngadawuh ulama as-sholatu ari salat ma'al imami sartana imam al-mustajili anu gagancangan anu buru-buru afdalu eta leuwih utama minas sholati tibatan salat ma'al imami sartana imam ar-ratibi anu talangke. Saeutik berjamaah nama ngandug cong gitu, begitu adzan teh langsung salat langsung sarolat. Aya jamaahna loba ngan ke setengah 2 jam 2 gitu berjamaahna ta alus keneh dina anu awal waktu. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna suar mari perkara laukana lamun bukti naon qalilul jam'i satikna berjamaah laisa eta lain ya eta teu aya laisa eta teu aya pi ardihi dina tanahna itu qalil naon subhatun kasaliruan wa kasirul jam'i jeung ari lobana berjamaah lobana jamaah bihilapihi eta tetep kalawan sulayana itu qalil. Salat berjamaah saeutik jamaahna mah ngan tanahna tempatna masjidna biasa-biasa gitu normal eueuh sengketa. Ari dina masjid anu loba jamaahna tanahna sengketa umpamana diparebutkeun deui ku muwakif umpamana digugat lah muncul di urang mah. Pasalamatu maka ari anu salamet min dalika tina itu subhat aula eta leuwih utama. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ayu khafifa yen ngentengkeun salat sal imamu imam lakin ma'a fi'lil abadi tetapina sarta migawe pirang-pirang sunat abad wal hayati jeung sunat hayat illa ayardo kajabayan mikarido bitatwilihi kalawan manjangkeunana itu imam saha
mahsuruna imam anu makmum anu karingkes kabeh la yusolli anu teu salat waro'ahu ditukangeunana itu imam saha goiruhum salian mahsurun. Mahsurun teh lamun diurang mah saperti santri mahsurun atawa jamaah anu geus diajak badami. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon atatwilu manjangkeun lial haqa supaya yen mangihan atawa nyusulan atawa nepungan saha akhoruna jalma nu sejen kabeh. Contoh si parahande jadi imam tah dina rakaatna teh sunat naon teh makruh manjangkeun anu tujuanana supaya batur bisa nyusul. Walau kanat jeung najan bukti naon ada tuhum kabiasaanana ya khurun al huduro eta ngadatangan berjamaah. Eta ngadatangan berjamaah naam bener ieu yukrahu. Salat nu alusna di masjid atau di imah tinggal jalan ka opat tina nu bieu tilu jajar ka hanap. Sallu kudu salat aranjeun kabeh ayuhanas hai jalma-jalma fi buyutikum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh. Fa inna afdalas sholati maka saestuna pangutamana salat salatul mar'i eta salatna jalma fi baitihi di imahna mar'u ilal maktubata kajaba salat fardu. Ay pahia maka riya maktubah fil masjidi eta tetep di masjid afdalu pahia maka riya maktubah fil masjid di masjid afdalu eta leuwih utama li annahu karna saestuna masjid mustamilun eta anu ngawengku ala syarafi kana kamulyaan wa kasratil jamaati jeung lobana jamaah goliban dina galibna wa idhari syiari jeung ngadohirkeun syiar naam bener. Yukrahu dimakruhkeun lidawatil hayati pikeun pirang-pirang awewe anu ngabogaan pirang-pirang tingkah naon hudurul masjidi hadir ka masjid ma'ar rijali sarta pirang-pirang lalaki. Nya dawail hayat seperti nu garelis gitu. Mana garelis teh? Ka hanap weh tengah-tengah rada hanap saeutik. Qauluhu sunnatun muakkadatun. Ae sunnatu ainin tegasna sunnah ain cenah. Wakila jeung dicaritakeun naon sunnatu kifayah. Wakila jeung dicaritakeun naon anaha saestuna itu berjamaah fardu ainin eta fardu ain. Wakila jeung dicaritakeun naon fardu kifayah. Wa huwa sareng ari ieu fardu kifayah al asahu eta anu asah eta kaul anu asah. Kama qala saperti yen ngadawuh saha Asy'ari wal asahu ing dan Nawawi annaha eta saestuna jamaah fardu kifayah eta fardu kifayah. Pa jumlatul aqwali maka ari jumlahna pirang-pirang kaul arbaatun eta opat. Ar-rajihu ari kaul rajihna min hatina itu arbaah annaha eta saestuna itu jamaah fardu kifayatin eta fardu kifayah. Liqalihi kana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin teu aya titilu jelema fi qaryatin di hiji kampung au badwin atawa di leuweung la tuqamu anu teu diadegkeun pihim di itu salasah naon al jamaatu berjamaah il lastawada kajaba ngelehkeun atawa menguasai kana teh
alaihim kaitu salasah naon asyaitonu setan aya golaba tegesna ngelehkeun atawa ngalindih ieu setan pa'alaika maka misti ka anjeun bil jamaati kana berjamaah fa inna ma yaqulu pastina ngadahar naon adibu serigala naon serigala teh ajag minal gonami tina domba al qasiyati anu jauh al ba'idati tegasna anu jauh al ba'idati tegasna anu jauh padahal maka nuduhkeun naon qauluhu dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam tegasna lapad la tuqamu fihimul jamaah ala anna kana saestuna ieu jamaah fardu kifayatin eta fardu kifayah walau kanat jeung lamun bukti itu jamaah fardu ainin eta fardu ain laqala tah yakin ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad la yuqimuna wala buddha jeung misti min duhuri syiari tina ngadohirkeunana syiar Islam bi qomatiha kalawan ngadegeunana itu jamaah bimahalin dina tempat fil qaryati anu tetep mahal di kampung as-sagirati anu leutik wa bimahalin jeung dina tempat fil qaryati di kampung al-kabirati anu gede wal baladi jeung kota negara wal madinati jeung kota wa yudriku jeung manggihan saha al makmum al jamaata kana berjamaah ma'al imami sartana imam fi ghairil jum'ati dina lian salat Jumat malam yusallim dina salagi can aweh salam ieu imam atas limata kana salaman al ula anu kahiji wa in lam yaqud jeung najan teu diuk itu si makmum ma'ahu sartana imam amal jamaatu anapun ari berjamaah fil jum'ati na salat Jumat fa fardu ainin ta eta fardu ain wala tahsulu jeung teu hasil itu jamaah bi aqalla ku anu leuwih saeutik min raqatin tibatan sarakaat makmum bisa manggihan berjamaah dina salianti Jumat salagi imamna can aweh salam sanajan eta si makmum teu kaburu diuk gitu. Maksudna teu kaburu diuk teh teu kaburu diuk bareng jeung imam. Contoh siga kieu. Si Mang Imron masbuk, makmum masbuk. Tuluy we si Mang Imron teh takbiratul ihram. Allahu Akbar umpamana. Ari imam umpamana si Farhan imamna keur tasahud akhir. Beres si Mang Imron umpamana teh takbiratul ihram rek diuk pisan si imam nyata si Mang Farhan teh kaburu aweh salam. Tah maka keur si Mang Imron teh hasil we berjamaah eta teh. Ari hukum salat berjamaah Jumat eta mah keur lalaki anu merdeka. Maka hukum berjamaah salat Jumat mah eta fardu ain. Maka hasilna jeung teu hasilna dina berjamaah Jumat eta mah tergantung menang jeung henteu tina sarakaat.
Jadi teu hasil berjamaah Jumat umpama kurang tina sarakaat. Contoh siga kieu umpamana si masbuk takbiratul ihram ari imam keur tahiyat akhir, maka eta makmum masbuk tuluykeun we 4 rakaat salat lohor ulah kana Jumat, ulah sarakaat deui Jumat. Tapi ari masbukna dina rakaat kadua mah maka tuluykeun sarakaat deui. Jadi dina Jumat mah kudu aya sarakaat bareng jeung saha? Bareng jeung imam gitu. Contoh si Mang Imron teh ka Al-Ikhlas. Begitu datang ke Al-Ikhlas rek salat Jumatan. Ari imam keur tahiyat akhir umpamana. Tulis si Mang Imron teh takbiratul ihram. Beres takbiratul ihram geek we diuk si Mang Imron teh maca we at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Imam Jumat aweh salam. Maka imam aweh salam si Mang Imron nangtung. Tah nangtungna deui teh bereskeun sabaraha rakaat? 4 rakaat, ulah 2 rakaat gitu. Jadi dituluykeunana kana lohor. Teh sholat wala nawa. Sholat lohor wala nawa bari teu nganiatan kana sholat lohorna. Ngalina qauluhu wa yudrikul ma'mum. Manggihan teh manggihan kana naonna? Ae padilataha tegasna kana padilahna itu jamaah. Payudriku maka manggihan makmum jami'a padilatiha kana sakabeh kautamaanana itu jamaah walau bilah dotin jeung najan kalawan sakedeung. Kaman seperti jalma adroka nu manggihan manha kana jamaah min awaliha tina mimitina itu jamaah pi ada di darajati dina bilangan pirang-pirang darajatna. Lakin darajatuman tatapina ari darajatna jalma adroka nu manggihan man hakana jamaah min awaliha tina mimitina itu jamaah akbaru eta leuwih gede naonana kodron ukuranana. Tos sarahna eta mah sakitu. Buka dewe nu tadi halaman 183. Aya jajaran kadua ti handap ti luhurna panjang teuing eta we kadua ti handap. Wala jeung teu wajib, maksudna kada teu wajib berjamaahnya. Alal ma'durina ka jalma nu diuduran kabeh. Biudrin kalawan udur. Min daril jamaati tina pirang-pirang udur berjamaah. Kamasakoti matorin seperti masyakatna hujan. Wasyiddati rihin jeung bangetna angin. Bilailin dina waktu peuting. Wasyiddatu hulin teu apal eta mah teu kaya. Wasyiddatu harin jeung banget panas. Wabardin jeung banget tiris. Wasyiddati ju'in banget lapar. Wasyiddati atosin banget haus. Bihadrati makulin dihareupeun perkara anu didahar. Aw masyrubin atawa anu diinum. Wa masaqati maridin jeung payahna gering. Wa mudapaati hadasin jeung mengkek hadas. Nahan hayang hitut hayang ngising. Wa haufin jeung sieun ala maksumin kana perkara anu di raksa. Wa haufin jeung sieun min gorimin ti anu ngahutangan lahu ka itu muridul jamaah. Jadi lamun init berjamaah sok sieun teuing ditagih gitu. Terus ka hanapna mah mun ti luhur mah genep jajar ka hanap wa faidatul udri. Ewa. Wa faidatul udri jeung ari paedahna udur sukutul ismi eta gugurna dosa.
ala qaulil fardi netepan kana kaul anu mardukeun wal karohati jeung gugurna makruh ala qauli sunnati netepan kana kaul sunnah. Kan cek tadi ge aya anu naon teh ngahukuman berjamaah teh ngahukuman fardu aya nu ngahukuman sunnah. Wa yadulu lil awal maka nuduhkeun lil awali pikeun anu kahiji naon khobaru abi Musa kama seperti perkara rawan nu ngarieukeun kana Mas al Bukhari ida marido di mana-mana gering sal abdu hiji hamba awas saparo atawa nyanyabaan abdu kutiba tah dituliskeun lahu pikeun abdu naon ma perkara kana anu bukti ya abdu ya malu eta migawe abdu hu kana ma sahihan bari keur cager mukiman tur mukim wa tudroku jeung dipanggihan naon padilatut taharumi padilah takbiratul ihram bil istigholi kalawan katungkul bihi ku itu taharum akiba taharumil imami dina sabada takbiratul ihramna imam ma'a huduri takbirati ihramihi sarta hadir takbiratul ihramna imam lihadisis sayakhaini karena hadis Bukhari Muslim innama ju'ila pasti dijadikeun salimamu imam liyu tamma supaya dianutan sahabihi itu imam dianutan ida kabaro di mana-mana takbir imam pakabaro tah takbir itu makmum atawa jalma pakabiru tah takbir aranjeun kabeh gitu. Fatakbiruhu bil fa'i dulu ala tolabil akibah palau abto'a maka lamun kendor makmum atawa jalma walau limaslahati sholati jeung najan karena kamaslahatan salat beres salat isya arinit kala luar warudu geuningan katoharati saperti susuci walam yahdur jeung teu hadir itu makmum takbirata ihrami imamihi kana takbiratul ihram imamna makmum patat tah lepot itu padilah patat tah lepot hu ka makmum naon padilatut taharumi padilah takbiratul ihram mal imami sartana imam naam bener ieu patat lau abto'a lamun kendor si makmum liwaswasatin karena waswas hopi patin anu ringan anu enteng bi alatakuna ku saperti yen teu bukti itu waswas bi qadri ma eta tetep kalawan ukuran perkara ya sa'u anu ngalegakeun ieu ma ruknaini kana dua rukun alal mu'tamad udiro tah diuduran makmum piha dina itu waswasah bihilapi goiril khopipati kalawan beda waswas anu teu enteng wahia jeung ari goiril khopipah al waswasatu eta waswas ad-dohiratu anu dohir pala udro maka teu aya udur eta tetep piha dina ieu goiril khopipah wa yusanu jeung disunatkeun naon aya kipa yen ngadeg atawa cicing sahal makmum ala yaminil imami netepan katuhueun imam pain jaa maka lamun datang saha akhoru jalma sejen
paan yasarihi tah tibelah kenca imam summa yataqaddamu tuluy maju saha al imamu imam aw yata'akhoroni atawa mundur itu makmum jeung ahor makmum jeung ahorna nu mundur atawa imamna nu maju wa yastopa jeung yen ngabaris saha dakarun lalaki saha dakaroni lalaki dua khalfahu di tukangan imam kamroatin seperti awewe pak sarot tuluy leuwih loba wa yakipa jeung yen ngadeg khalfahu di tukangan imam saha rajulun rijalun pirang-pirang lalaki pasibyanun tuluy pirang-pirang budak ini stau aba lamun walatra saha rijalu pirang-pirang lalaki asopa kana sop jajaran pahunasa tuluy pirang-pirang wandu panisaun tuluy pirang-pirang awewe wa kuriha jeung dimakruhkeun naon al infiradu nyorangan ani sopi jauh tina jajaran in wajada lamun mangihan makmum saatan kana lolowong kana lalega gitu kana lalega asal wa ila jeung lamun teu itu wajada ahrama tatakbiratul ihram makmum sumajaro tuluy narik makmum ilaihi ka makmum sahson ka hiji jalma minasopi tina barisan liastopa supaya ngabaris ya sahson mahu sartana makmum wa sunnah jeung disunatkeun lima jururihi ka anu ditarik ku makmum naon musaadatuhu nulungan ka itu makmum mun ditarik teh mundur gitu wa inna makana jeung pasina bukti naon al wuqufu cicing ngadeg ala yaminil imami netepan katuhuan imam abdulu eta leuwih utama liqaulihi karena dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatu ari rahmat tangzilu eta turun ya rahmat alal imami ka imam summa alaman tuluy ka jalma sholat anu sholat yaman yaminahu katuhuan imam al awwala anu barisan anu kahiji pal awalu tuluy barisan anu kahiji deui al awwala pal awal jadi tuluy nung turun wajibu sareng wajib al ma'mumi ka ma'mum naon ayan wiya yan nganiatan itu ma'mum al i'timama kana ngamakmum i'timam teh nyuprih ngamakmum awil iktidaa atawa kana anut bil imami ka imam wala yajibu jeung teu wajib naon tayinuhu nangtukeun ka imam bal yakfi balik ta cukup naon al iktidau anut bil hadiri ka imam anu hadir wa in lam ya'rif jeung najan teu nyaho si makmum hu ka imam pa in tayana maka lamun nangtukeun si makmum
hu ka imam wa ahtoa jeung kasalahan makmum batolat tah batal naon salatu salatna makmum illa inin domat kajaba lamun narima kumpul ilaihi kaitu makmum naon isyaratun isyarah kakaulihi seperti omongan makmum lapat nawaitul iktida'a nawaitu niat kuring al iktida'a kana anut bijaidin hada bijaidin ka jaid hada anu ieu pabana tuluy pertela itu imam amron eta Umar payasihu makasah itu sholat jamaah dunal imami teu wajib niat jadi imam fala yajibu maka teu wajib fi sihatil iktidai dinasah ngamakmum naon bihi ka imam fi ghairil jum'ati dina lian salat Jumat naon niatul imamati niat jadi imam bal hiya balik tari itu niatul imamah mustahabatun eta anu disunatkeun fi haqihi dina hakna imam fa in lam yanwi maka lamun teu nganiatan imam fa sholatuhu maka ari salatna imam puroda eta anu nyorangan anu munfarid si makmum wajib nganiatan ngamakmum atawa niat turut ka imam wajibna teh kitu teu wajib nangtukeun ngaran imam tapi cukup we ku sakadar turut ka imam kali deui cukup ku sakadar turut ka imam anu hadir aya di hareupeun sanajan teu wawuh eta si imam teh kumaha umpamana nangtukeun seperti nangtukeun teh kieu nawaitul iktida'a bijaidin aripek imamna teh si Umar maka batal tah salatna si makmum kecuali nangtukeunana dibarengan ku isyarah seperti nawaitul iktida'a bijaidin hada aripek si Umar maka sholatnya tetap sah da dibarengan ku isyarah isyarahna hada teh 185 jajaran katilu walau nawa jeung lamun nganiatan sahal makmum al i'timama kana anut fi asna'i sholatihi dina tengah-tengah sholat na ieu sholatna ieu makmum soha tah sah itu i'timam ma'al karohati sartana makruh wala tahsulu jeung teu hasil lahu pikeun si makmum naon fadilatul jamaati fadilah berjamaah li'annahu karena saestuna itu makmum soyaro eta ngajadikeun itu makmum nafsahu kana dirina makmum tabi'an kana anu anut ba'da angkana dina sabada yen bukti ieu makmum mustaqilan eta anu nyorangan wajibu jeung wajib alaika makmum naon ayat ba'a
yen anut makmum al imama kana imam pima dina perkara huwa anu ari makmum pihi eta tetep dina ma. Wa in khalafa jeung najan nyulayaan makmum nadma salati nafsihi kana runtuyan salat dirina makmum naam bener yajibu in nawa lamun nganiatan si makmum al qudwata kana anut wa huwa jeung ari itu makmum fi sujudi eta tetep dina sujud al akhiri anu akhir ba'da tumaninati nasabada tumaninah aw fi tasyahudil akhiri atau nasa tasyahud anu akhir bi imamin ka imam qaimin anu nangtung masalan umpamana lam yajuz tah teu meunang lahu pikeun makmum naon mutaba'atuhu anut ka itu imam bal yang tadiru balik tangadago makmum hu ka imam wujuban kalawan wajib in lam yanwi lamun teu nganiatan makmum al mufaraqata kana misahan imam kana mufaraqah wa yusabu jeung dihitung-hitung lahu pikeun makmum naon ma perkara paala nu migawe makmum kana emak qoblal iktidai dina samemeh anut pima dina perkara takororo anu ngabulak-balik tukuriro anu dibulak-balik naon piluhum migawena itu emak ma limami sartana imam kaan rokaah saperti yang ruku makmum mahu sartana imam badaan rokaah sabadayan ruku makmum qoblal iktidain samemeh anut bihi ka imam wa inama pahala jeung pastina migawe makmum asani kana nu kadua lil mutabaati karena anut mutabaah walau kana jeung lamun bukti makmum piruknin tetepna rukun qasirin anu pondok tabaa tah anut sa makmum hu ka imam pima dina perkara huwa anu ari makmum pihi eta tetep dina emak wayug taparu jeung dihampura lahu pikeun makmum naon tatwiluhu manjangkeunana itu rukun. Terus kahanap dina qauluhu fi ghairil jum'ati jajaran ka 13 meureun ti hanap ting 12 ama fiha anapun dina itu Jumat wayajibu